Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya wilujeng patepang deui sareng pribados Putra Sunda Channel. Alhamdulillah dina danget ieu pribados aya di wewengkon Cicanar Tonggoh kapalih kalerna kanggo ningal kaendahan alam oge silaturahmi ka wargi-wargi nu aya di palihan dieu. Langkung ti payun pribados ngahaturkeun salam pangabaktos kanggo sesepuh ieu lembur miwah ka para pemuda di ieu desa. Mugia silaturahmi pribados tiasa manjangkeun tali baraya nu ngalangkungan ieu karya. Wargi-wargi sadaya disagedengan urang tiasa silaturahmi, urang oge tiasa ningal kaendahan alam kanggo mulangkeun katineng oge kanggo panglipur kalbu pangbeberah manah ka wargi-wargi baraya Putra Sunda nu di mana wae ayana nu nuju miemut ka lembur miwaas ka desana. Wargi-wargi sadayana hayu urang sami-sami sasarengan tinggal ieu kaayaan alam anu masih keneh endah, anu masih keneh asri zaman kabaheulaan. Wargi-wargi kalarasan di payun aya ibu-ibu nuju ngiuhan ya pali dieu. Mata acan uih diserang. Acan uih diserang nih. Oh, bade uih. Tas panen atau nepi ngoret. Oh, yang bebersih hungkul manya. Oh. Dupi ka ditu teh jalan teh nembus ieu teh dugi ka mana, Mak? Mau dugi ieu jalan dugi ka ditu teh dugi ka mana? Oh, ka gunung ka ditu teh. Oh. Mohon. Kapalih ditu, Mak. Wargi-wargi di palihan dia aya bumi-bumi aralitnya anu patarenggang tinu sanesna. Ieu kanggo naringis para patani nu aya di ieu wewengkon oge tiasa dianggo panganjerkannya ku nu aya di ieu wewengkon. Wargi-wargi sadayana sakumaha nu kauninga ieu kaendahan alam anu aya di wewengkon pagunungan Cicanar Tonggoh nya mung ieu kaleresan di Cicanarna di pali kalerna wargi-wargi sadaya nu kapali dituna ngabanding kana sisi hiji gunung ya anu kapalih dituna berasna ka wewengkon Majalengka, Kuningan, oge Cikijing, Talaga tiasa wargi-wargi sadaya mung ka dieu ieu jalana buntu mung diaranggo kanggo para patani nu ka pileuweungan nya atanapi ka pasawahan anu aya di palihan Cicanar. Upami urang bade ka Majalengka tiasa namung jalana jalan satapak ka dituna. Di palihan dieu aya hiji wangunan wargi-wargi sadayana ieu tiasa disebatkeun hiji bumi anu kagungan salah sawios wargi urang nu aya di ieu wewengkon.
anu biasa nyarawah tanapi ngarbon di wewengkon palihan dia. Wargi-wargi sadayana cak urang tenden dehan dalam sieum urang tunda dehan juang siang paranti nyokot ningakeun namang sadatang insyaallah mugi aku urang kasampeur deui anu aya di ieu wewengkon pribados seja amit mundur pamitan kasadayana hapunten anu kasuhun bilih aya tata bahasa oge cara nu kirang merenah dina cara pribados nerangkeun kaayaan di hiji-hijina daerah. Hapunten anu kasuhun weninggalih nu dipamrih panutup catur pamungkas basa ti pribados ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.